Sampurasun dulur-dulur, pamundut aya dina ginulur karahayuan. Salam kasadaya baraya, pamuga aya dina ginanjar kawilujengan. Tepang deui sareng kakang, dina raragami eling diri, nitenan tanda-tanda keagungan pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang titenan bahasa sepuh, unggelna melak cabe tangtu bakal jadi cabe, melak hade tangtu bakal jadi hade. Urang cubi emutan dicontohkeun urang melak hade hiji kahadean, contoh melak pare. Urang cobi melak pare dina luhur batu, teu digemukan, teu dicayan, teu diurus, tinangtu moal jadi eta pare kapetik hasil kaala buah. Sok sanajan urang terus-terusan ucap ngadoa, menta kanu kawasa, ya Allah, mudah-mudahan ieu pare sing seueur hasilna sarua jeung melak sugan di tanah lamun dicebor ku mudah-mudahan nya buah nagen boa teuing. Jadi yakin urang melak kahadean tinangtu kudu make elmu, da sagala rupa ogenan pasti aya elmuna tur kudu dipake. Urang melak kahadean sing nyambung antara tekad, ucap jeung lampahna. Lamun urang tekad katasik, ucap gen kudu katasik, nya nunangtukeun lampahna gen kudu katasik. Yakin bakal nepi. Tapi lamun urang tekadna katasik, ucapna ka Bandung, tur lampahna ka Sumedang, pamohalan kana nepina. Pasti nukang nonggong, pasti patojaiyah. Dulur-dulur baraya sadayana, urang melak pare pasti di sawah, dicayan, digemukan, diramet, dibersihan, diurus, jeung pastina eta lahan sata can ditancapkeun ceb urang tandur, wah kan diwuluku heula, dipacula, diolah heula tanahna ogena. Urang melak kahadean ginan pasti saperti kitu. Tekad, ucap jeung lampah kudu sapagodos. Tekadkeun ibadah kalayan didasaran hate anu ikhlas. Rawat, urus ku sobar jeung tawakal, tancapkeun dina rasa sumrah pasrah
kanu kagungan. Dibersihan dina sagala rupana. Lir ibarat dina pare aya pepelakan anu jadi tur teu dipelaku urang. Jeung sok sanyatana pepelakan nu teu dipelaku urang sok jadina teh leuwih-leuwih gancang, leuwih-leuwih gede tibatan nu dipelaku urang. Conto jajagoan, cukut lameta, jeung loba deui cukut-cukut anu disebut hama kana lumangsungna ngajadi pelak pare nuku urang dipelak. Kitu deui amun urang melak kahadean. Pasti bakal aya rupa-rupa datang kana rasa hate urang nu teu dipelak ku urang. Ujub, ria, takabur, tah eta hama pikeun kahadean nu ditancapkeun ku urang. Matak yakin hiji tekad ucap jeung lampahna kudu sapagodos. 2 pasti kudu jeung elmuna supaya kahadean kapetik hasil kaala buahna. Dulur-dulur sadayana, mudah-mudahan urang tiasa nitenan tanda-tanda keagungan Pangeran. Tur satos nitenan urang tiasa nyandak hikmah tina nu kapendak. Tur tiasa ngalarapkeun dina kahirupan urang sadidinten. Khusus kanggo kakang, umum kanggo sadayana. Mudah-mudahan manfaat barokah. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.